Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Amalia Nazaril Hami bade nyuhunkeun waktusna sakedap. Abdi bade ngawawancara Ibu ngeunaan pangaruh Covid kanu pelajaran. Kumaha perkarasana? Hatur nuhun Bu, kitu langsung wae kana patarasan anu kahiji. Saur Ibu, naon dupi Covid-19 teh? Covid-19. Semuanya menurut Ibu mah Covid-19 teh nyaeta hiji virus anu ayeuna nuju merebak bahasa Indonesia mah. Nyaeta virus anu kalintang bahayana kanggo jalmi. Kumargi virus eta tiasa nyababkeun hiji jalmi ngantunkeun janten berbahaya, menimbulkan kematian bahasa Indonesia mah virus eta teh. Kumargi kitu kedah dihindari diantawisna nyaeta ngahindaran kontak fisik. Kumargi penyebaran virus eta ngalangkungan kontak fisik. Nah eta panginten anu disebat Covid-19 teh nyata hiji virus anu kalintang bahayana kanggo kasehatan jalmi. Itu panginten. Naon wae dampak anu karaos saupami siswa teras sakola daring Bu? Tah seueur dampakna teh diantawisna pangintennya akibatna sakola daring kahiji waktos diajar panginten teu patos katalingakeun ku guru. Benten sareng anu tatap muka pami di kelas. Upami daring mah janten murid langkung santai. Da teu ngaraos diperhatoskeun ku guru ngalangkungan tatap muka. Benten panginten karaosna upami teu tatap muka mah. Anu kadua panginten murid asa langkung males, hoream ngerjakeun tugas, gugahna siang wae, padahal eta atos diwanti-wanti erehna sok sanaos belajar daring tetep aya jam anu kedah siswa eta ngawitan belajar di tabu sabaraha dugi ka tabu sabaraha. Dupi iraha kinten-kinten siswa kedah sakola daring. Dugi ka iraha. Tah eta panginten teu acan aya katangtosan dugi ka iraha-iraha nama panginten pihak sekolah ngantosan instruksi ti pemerintah. Kumargi teu tiasa kitu wae ngalaksanakeun sakola tatap muka upami teu aya izin ti pemerintah. Janten panginten pemerintah ningali heula kana kaayaan kondisi ayeuna, kondisi penyebaran Covid ayeuna tos kumaha. Janten pemerintah oge aya saena ngalarang ulah waka tatap muka. Kumargi pemerintah ngaraos khawatir ku penyebaran virus ieu. Ayeuna naon wae alasan siswa kedah sakola daring? Tah alasana kumargi sok sanaos ayeuna nuju aya musibah Covid tapi tetep belajar kedah berjalan. Janten kumaha wae carana pihak pemerintah, pihak sekolah, pihak masyarakat bekerja sama gawe bareng kanggo ngalaksanakeun sangkan proses diajar tetap jalan. Kumaha we carana nyaeta aya anu disebat BDR namina. BDR nyaeta belajar dari rumah. Janten sok sanaos siswa aya di bumi eta sanes libur tapi aya jadwal kanggo pelajaran. Janten benten sanes belajar di rumah tetapi belajar dari rumah. Nyaeta waktosna atos ditangtoskeun kita busa kitu dugi kata busa kitu dina waktos jam belajar teras dipantau ku guru ngalangkungan online atanapi daring. Janten aya proses belajar dua arah. Nyaeta antawi siswa sareng guru tetap terhubung ku ngalangkungan belajar daring.
Kumaha sikep ibu salaku guru mayunan murang kalih anu sesah ngerjakan tugas. Nah, ieu salah sawios kendala saur bahasa Indonesia namanya kendala ku ayana daring. Ku ayana daring kumargi teu tatap muka teh ya janten aya siswa di antawisna anu sesah dina ngerjakeun tugas. Tah ku kituna panginten seueur cara anu dilakukeun ku guru supados siswa eta ngerjakeun tugas panginten di antawisna dipasihan motivasi ngalangkungan grup WA grup medsos dipasihan motivasi teras di pantau saha nu ngerjakeun tugas saha nu henteu teras di henteuna dimotivasi teras-terasan teras aya komunikasi sareng sepuhna murang kalih eta supados urang terus komunikasi sareng sepuh engke sepuh tiasa ngamotivasi ka murang kalihna supados ngerjakeun tugas. Teras guru oge panginten kedah kagungan data saha we anu teu ngerjakeun tugas tah anu teu ngerjakeun tugas panginten ke diinformasikeun ka sepuhna yen si A teh teu ngerjakeun tugas panginten anu langkung caket di bumi nyaeta sepuhna kayak ku sepuhna panginten di emutan bahwa si A teh teu acan ngerjakeun tugas panginten. Pihak mana wae anu kinten-kinten tiasa masihan sumanget ka para siswa dina enggang sakola daring. Tah eta mah panginten aya 3 pihak anu kedah gawe bareng kanggo masihan sumanget ka murang kalih. Di antawisna nyaeta nu kahiji mah guru panginten di sakola. Guru ngeuna masihan motivasi, masihan pelajaranna secara akademis. Teras aya sepuhna di bumi. Nah, sepuhna oge sami sok sanaos teu masihan pelajaran secara detail atawa rinci panginten eta sepuhna tiasa masihan motivasi ngabantos sakedik-sakedik kanggo pembelajaran anu katilu panginten pihak masyarakat. Nah, masyarakat oge salah sawios anu ngadukung kana proses kalancaran pelajaran daring. Hatur nuhun Bu, sakitu heula paterosan ti abdi. Mohon Hapunten anu kasuhun bilih aya kalepatan atanapi kalimat anu kirang sapagodos. mohon mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.